Aina teteh bade ngenalkeun parabot tradisional anu aya di Sunda. Ieu namina boboko, fungsina kanggo ngisikan beas atanapi kanggo wadah sangu. Ieu namina nyiruh, fungsina kanggo napikeun beas. Ieu namina suluh. Ieu namina hau, fungsina kanggo masak. Ieu namina jojodog, fungsina kanggo calik. Oh yang sora kapungkur mah henteu aya anu namina mejikom. Pami bade ngadamel sangu kapungkur mah kedah dina haul heula. Terus dikana bobokokeun. Terus diakeun. Terus dikipasan ku hihit. Gundul pacucuk. Hai hora. Sora. Ieu namina pacul. Fungsina kanggo macul. Fungsina kanggo goreng ukut. Sora terang teh ieu naon namina. Ieu namina bogem. Fungsina pami aya anu ngantunkeun diisian beas kana bogem. Tah sora cekap sakitu heulanya video dinten ayeuna. Entong hilap, like, subscribe, and ajeng sareng komen. Dadah.